barang haram hewan haram anu nimbulkeun racun virus corona anu mendapatkan antivirus corona seorang dokter Islam di Palestina. Aya rahasiahan Allah ngaharamkeun anjing. Aya rahasiahan kuat teu sia menghadapi anjing. Allah ngaharamkeun babi kuat teu sia menghadapi babi. Babi teh haram. Sok sia kuat teu ngadahar moal ka babi kitu cek Allah. Intina eta. Selain daripada aya rahasia-rahasia anu bakal madarat. Aya pasti setiap nu diharamkeun pasti aya kabahayaan sebab Kangjeng diutus ke alam dunia teh untuk jalbil masalih wa daril mafasid. Geus anu halal jalbil masalih, haram daril mafasid. Mafasid kasupna. Sakitu setiap nu diharamkeun deuleu ujungna. Allah ngaharamkeun riba. Kuat teu sia menghadapi riba. Ayo sia. Ayo kredit. Boro-boro urang kiai dage ora kuat. Lah mengkonon. Tuh sia ayo sekuat teh cek Allah. Ayo sia pajak. Duit pajak teh haram. Kuat teh sia menghadapi pajak. Ayo sia hirup mal kebal di alam dunia leg-legan ku sia pajak. Kunaon kiai haju marenta engkuh kiai make udung-udung nu bede sorbana ngambay jubahna ge kurang panjang ditambal deui mentaan pajeg atuh maning cicing di pasar teh mah kiai jadi tukangna eta pajeg teh naon gara-garana tah sia nyaho ja sia oso kos aing teu nyaho bae. Orang aing hiji jeung tukang salar. Tuh, eta kan nyalarna. Hari di pasar mah make peneng ieu tukang salar teh. Hari kiai mah make jubah. Atuh salar-salar kene. Engke mah sesama orang yang suka minta ke pemerintah melalui proposal sasalamana ge sama-sama salar kita nih. Geus ulah hese-hese. Ya, kuat geus ya menghadapi eta. Malah didalilan jadi halal kuat aing ngaharamkeun teh moal urang berjuang kajian kumaha ge hayang Islam kabeh sadunya moal bisa sebab Kangjeng wafat Yahudi loba keneh kota anggeus kon teh dibasmi ku aya keneh jang perjuangan sanggeusna aya masjid aya Kristen jelema nu endeu ka sorga pasti ke masjid, nu ka neraka pasti ke gereja. Di ditu aya kelenteng, pasti ke kelenteng. Kan. Si ieu mah ka masjid teu ka gereja, teu ka kelenteng, teu ka mana ya si ieu bae. Tuh. Ya, aya rahasia-rahasiaan. Dicoba ku Gusti Allah, haramna babi kuat teh sia menghadapi babi yakni ulah ngadahar babi, anjing ulah ngadahar daging anjing, orai ulah ngadahar daging orai, lalai ya Allah make jeung ngadahar lalai lauk japuh aya keneh asal dirumpak awas cek Allah paharaman aing sia zina haram kuat menghadapi zina. Kuat alhamdulillah. Ketika teu kuat, awas ya, lain disiksa sia. Narkoba ambalaya wae. Sejarah narkoba di Banten pangheulana sebab baheula tahun 800 sekian eta teh Cina geus asup. Cina geus asup ka Banten. Selain daripada dagang, nyana selalu membawa narkoba. Tiba heula Cina.
Tiba eta teh ditulis di sejarah. Eropa mah teu mawa narkoba ka urang. Mawa teh nya nama ism agama misionaris. Tapi Cina mawa narkoba teh baheula. Mantap teu kaget. Lamun kuari dibedolkeun ka Indonesia di Cina kadar ieu mawa narkoba berbagai cara. Teu kaget nu hafal sejarah. Aju kuari ku urang kumaha? Henteu kumaha kuat geus sia menghadapi eta. Narkoba kuari Ambalaya lain di kota bae, kampung Ambalaya. Anak orang deh naudzubillah min dzalik. Aduh, ya anak orang anting jadi berat sabelah, lalaki deh. Buuk beureum. Aduh, ngomong geus teu lagu. Dititah geus teu nurut. Malah mah ngambek, kolot dicarekan. Anak narkoba. Masya Allah kan. Nah, ya virus teh ya begitu diteliti ternyata ieu teh ya sarua jeung anu diproduksi ku lalai atawa kalong. Kulobana mengkonsumsi binatang haram tersebut eta teh di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 7 bulan teh geus kadeteksi bakal aya virus. Sebab ieu lalai teh menimbulkeun virus setelah ngadahar eta teh loba anu puyeng paeh. Tas ngadahar eta puyeng paeh. Teliti ternyata eta. Tuh, lalai. Di urang makan lalai teh ya, osok pakai ciri hari bulan Ramadan. Asal keluar be buka. Haha, diojok-ojok ku budak. Atuh buka bae urang. Ajan cincang keneh ge. Jaga saya lalai cek. Asal aya lalai magrib atuh. Gitu ge teh diojok-ojok. Teu budak tolol deui ya. Bari bae hese gojok-ojok nah. Jaba heula mah imana pan make awi. Aju arasukan ka dinya. Aduh, teh lalakon baheula lalai. Ternyata horeganan barang haram, hewan haram anu nimbulkeun racun virus corona. Baheula mah awewe teh lamun kawin di mas kawinan ku corona daekeun bari embung. Awewe dikawin mas kawinna corona embung jangan teh kajian bedok. Baheula hayang ku corona. Iyalah. Jadi setiap momen anu terjadi di dinya teh aya titipan Allah. Aya titipan Allah. Satu Allah ditipkeun, awas ya. Ieu lalai kalong haram. Titip ai. Lamun ku sia dikonsumsi bakal nimbulkeun virus. Urang kudu hudang. Berarti aya itu perintah ti Allah supaya pinter. Andai kata terjadi virus, teliti kumane antivirusna ditita pinter urang. Ku Allah aya corona teh tita pinter. Ternyata Korea, kedokteran Korea, kedokteran Cina, kompetisi untuk menemukan antivirus corona. Nyana berbagai cara. Kuari anu mendapatkan antivirus corona seorang dokter Islam di Palestina. Wah, Cina geus memohon ke Palestina supaya dikembangkan, dipinta terus terang. Ternyata Palestina adalah negara manusia-manusianya
menghidupkan bangsa-bangsa. Di mana saat belum diketemukan di berbagai negara antivirus yang sekarang melanda di Palestina telah ditemukan. Wah, sahanunya ayeuna dek diangkat Palestina ku Gusti Allah. Aya rahasia. Setiap momen terjadi aya rahasiaan. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Aya titipan Allah ternyata. Ayeuna teh keur bojohna pohara. Orang Palestina ngora keneh dokter. Masya Allah. Tuh kan. Di samping eta aya perintah-perintah ti Allah. Hiji menghadapi makanan, urang kan kudu kokobok. Urang mah tita bebersih teh aja osok ngaji teu aneh ku ari tita kokobok. Lamun urang tita kokobok teh sia aing mah ti baheula goblok. Ye, urang mah kokobok asalna kokobok. Urang juga tah eta teh ya geus dikembangkeun ku urang Islam asal deuk ngadahar kokobok. Asal deuk ngadahar kokobok. Kakara kuari bae jelema asal dahar. Urang mah baheula. Kokobok tah. Ya Allah, ya Rabb. Hiji. Nomor kedua, tangan kanan jeung tangan kiri diciptakeun ku Gusti Allah berbeda. Tangan kanan aya antivirus. Tangan kanan. Mandak urang dahar katuh ngisang si eta mah katuh urang mah kenca. Dibaliknya nama aya dahar kenca aya ngisang katuh. Dasar meureunanan lahir di Solear. Aya beda. Kenca jeung katuh diciptakeun urang teh nyaho. Mandak sunah. Lamun mantos dahar beres lamotan. Bukan jeung Nabi teh dilamot sebab di dieu teh aya enzim. Anu urang teh nyaho rahasia Gusti Allah berbeda. Ieu mah ulah teu aya. Tapi belah